Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Juber si gagak kelapar ngagero nahan kenyeri. Awak naga jengkang oleh abga tukang lir upamalang layangan pegatalina. Jengkang koleang gedebut. Juber ngagedebut maring lemah rubuh ngabebengkang. Sobri ngajorelat luncat bari matakeun dua senjata rasiah paku wajah nak ngarah kana peuheung jeung dada Untari. Jurelat cilung seut pulsat. Dua paku wajah ting sariut ngarah ka Untari. Tapi Untari memang teu kapalingan deuleu rikat ngajorelat. Dua paku wajah anu ting sariut dikaprak ku dampaleungeunna. Plak 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 ceng ceng. Senjata rasiah dua paku wajah jadi ngacleng jauh naker teu puguh sasaran. Sobri nyusul tepus ku panarajangna. Tenggelan jeung tajongan ngarah kana anggota badan Untari. Tapi Untari memang hebat, tajongan lawan bisa disingkahan ku cara ngacingkrak. Sedangkan tenggelan lawan dipapa ku tenggelan Untari ku leungeun katuhuna. Futeuk cileng, plos, gedug deus, daligdeug. Sobri si paku wajah ngadaligdeug ka tukang kadorong ku tanaga lawan. Sobri gancang mancukeun di tangtunganana, merhatikeun anu jadi lawan, bari ngupatina jero hatena. Haram jadah. Ilmu silat yang tenaga lapisan si Untari benar-benar di luar dugaannya. Paingan si Juber rubuh. Waduh, cilaka. Dari kamana akan banget aing. Lamun nepikeun ka kudu ngalaman rubuh kawas si Juber. Aduh, hedan. Sugan aing teh henteu hebat kieu si Untari teh. Tapi asa piraku aing elek ku si Untari. Untari pancuh dina tangtunganana. Ngareret sakedeung kalebasi jari sakti terus netep seukeut ka Sobri si paku wajah bari nyarita. Kumaha Sobri? Masih kena penasaran pikeun neruskeun ieu tarung? Nah moal era mun bakal ngaranapan kawas batur Andika si gagak lapar anu ngabebengkang rubuh? Lamun memang hayang salasib, sor. Ayeuna geura buktikeun kemampuan Andika. Montong waka gede hati si Untari. Dewek montong diserwakeun jeung si Juber deuleu. Eueuh ti dituna dewek make kudu eleh jajaten. Eueuh anu can nyaho ka aya dunya kajawaraan. Lamun tetep kekeh nolak mung di babak kadunungan, nyetar kadunungan dewek. Kandung harti maneh geus henteu lebar ku nyawa Untari. Kuring moal lebar ku nyawa Sobri. Sabab kuring boga kayakinan. Jalma seperti Andika ngan saukur ngagedekeun omongan wungkul. Kemampuan Andika moal jauh beda jeung si Juber si gagak lapar. Saterusna Andika oge bakal ngaranapan nasib anu sarua. Rubuh ngabebengkang kawas batu Andika Sobri. Setan. Montong anggap enteng si Untari. Urang buktikeun sia. Sanu bakal rubuh ngabebengkang deuleu sia. Sobri si paku wajah nyabut dua paku wajah anu ukuranna leuwih panjang. Diselapkeun terus dijepit di tengah di antara curug jeung jajangkung ramo leungeun anu meureub. Ilmu silap Sobri memang kawilang khusus dina ngagunakeun paku wajahna anu bakal dijadikeun senjata pikeun narajang kanu jadi lawan. Kurang ajar si Untari. Urang mimitian si Untari. Tanda sia. Iya. Sukses. Jorelat cilung. Sobri si paku wajah milahan maju narajang. Sabuk heuk siau. Dua paku wajah nu digunakeun jadi pakarang harita ngarah kana dada jeung beheungna Untari.
Oro kaya Untari memang geus bisa maca karena gerakan anu jadi lawan. Rikat nakaran harita ngacurelat. Kagigireun badan lawan ingkahan sabetan jeung sameran dua paku wajah anu jadi lawan. Untari metakeun leungeun katuhuna rek ngetik pigelang leungeun katuhu lawan. Tapi Sobri ge ngarti gancang narik leungeunna ka tukang. Saterusna suku katuhu mata rek najong kana iga burungna Untari. Hanjaka gerakan Sobri si paku wajah eleh rikat ku Untari. Harita Untari dina kayaan badana semu doyong kabelah kenca bari ngarendek kasupkeun tenggelan kana lebah iga burung lawan. Heuk cebrotes. Sobri si paku wajah ngagero kaget bari ngajari jegat tukang. Tapi gancang mancukeun di kuda-kudana. Kecilong luncat di majuna rajang. Si Banteng Wulung anu merhatikeun kana lumangsungna tarung jadi panasaran. Ngareret kasih jari sakti terus nyadita. Wah, si Nolis Nguntari bener-bener hebat Kang Jangri. Si Jumber ngacan binsang ngudang. Terus ngayeuna si Sobri ngalaka ngiga burung na benangan kunengelan Nguntari Kang Jangri. Cobra ngumaha ngecek Kang Jangri. Nah Nguntari bakal ngunggul Kang Jangri. Cek ijiran akang mah Untari bakal bisa ngungkulan di lawana teh. Tahapan ajen pangarti Sobri si paku wajah. Henteu beda jauh jeung Juber si gagak lapar anu jadi baturna teh. Anu matak Sobri ge bakal rubuh di Untari teh. Miraku Kang Jangri mangenya lamun nempikeun Kang itu teh ngenyaan ngelmu singlatan Nguntari hebrat pisan Kang Jangri. Meukeur mah Nolis ngeta Nguntari teh katambah ngelmu singlatna punjul. Wah, luar biasa Kang Jangri. Mantrak sungka nya mah ningalikeun nangoge Kang Jangri. Dapina bener ngeta naksiran Kang Jangri teh Nguntari nganu ngunggul, nganu bakal ngunggul kitu Kang Jangri. Ari anteng. Ceuk ijiran akang mah memang kitu teh. Juber si gagak lapar jeung Sobri si paku wajah teh lain tandinganna Untari teh. Tahapan ajen pangarti Untari memang leuwih punjul teh. Anu mata kacepetan gerak Untari teu bisa diimbangan ku Sobri teh. Tilu geprakan dige rubuh tah Sobri teh. Sok tinggalikeun badungan ku anteng. Wah, Kang Jangri memang hebat eung. Bingsa taksiran nganu ngeukeur narung eung. Aduh, ngejeng ngente sanglahan dai nganu di ngomongkeun ku Kang Jangri teh jang di kanyataan eung. Napina anting mah sungkang oge tingalikeun si Juber ngejeng si Sobri rungbuh ku Nguntari mah. Lain neon-neon Kang Jangri ngatuda mending urang ngajar singkep ngejeng ngomongan Kang Nguntari. Ngentenya ho dengeran cangdas tah si wawalak teh. Tuh perhatikan teh. Asup degra panarajang Untari kalau jadi lawan. Tuh tinggalikeun tuh. Si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung musirkeun perhatianana kana lumangsuna tarung. Anu dicaritakeun ku si Jari Sakti henteu nyalahan. Waktu panarajang Sobri si paku wajah sabetan paku wajah dina leungeun katuhuna anu ngarah kana dadana dibendung ku Untari. Harita Untari ningali aya lolongkrang kosong. Dada lawan teu kajaga. Sakilat Untari ngasupkeun tenggelanana kana dada lawan. Sauk kilek keduk des hiuk cebrot des. Waduh. Obat bangsa cia. Dari deg cari jeg
Sobri si Paku Waja ngadalik deug mulur ka tukang. Lengkah na ngajarik jeug. Sobri ngarahuh dina jero hatena. Manehna henteu nyangka mun Untari anu dianggap enteng teh kalakah mibanda tahapan ajen pangarti anu kalintang leuwih punyul. Sobri mancukeun tangtunganana bari ngahegak ngatur napasna. Untari netep seukeut kalau jadi lawan bari nyarita. Kumaha Sobri Paku Waja? Masih kana rek diteruskeun ieu tarung. Kuring tadi geus nyarita. Andika bakal ngarandapan nasib anu sarua jeung batur Andika Sobri. Wayahna mun kudu nyandangan wibirang Sobri. Bangsat. Untung somok sa Untari. Dewek masih kena sanggup tarung nepikeun ka puluhan jurus oge. Maneh anu ulah kaduhung. Mun jajantung katembus ku Paku Waja sa Untari. Dewek can rumah saerah jajatan deuleu sia. Hade lamun kitu mah. Kuring ayeuna anu rajang. Rasakeun Sobri. Iya. Corelat cilung. Untari ngacorelat luncat miheula anarajang. Gerak panarajang nakawilang cepet nakeran. Sapasang suku jeung leungeunna pilih ganti ngarah kana anggota badan lawan. Sobri si Paku Waja nyobaan nyingkahan jeung ngabendung panarajang lawan. Tapi waktu ngabendung panarajang Untari malah Paku Waja anu nyelap dijepit dina ramo dengan katuhna ngacreng mangsa pigeulangna diketik ku Untari. Sawuk hiu kiluk pros. Cereng. Sobri kageteun anu luar biasa. Memeh leungit kakagetna harita Untari geus kasupkeun tajongan kana hulu angeun lawan. Hiuk ngek. Sobri nyengir hulu angeunna nyeri jeung seueul ngacari jeug mundur ka tukang. Memeh bisa mancukeun kuda-kudana tenggelan deungeun. Kenca jeung katuh Untari harita siri susul ngahantem kana dadana Sobri. Curelat sawuk jebrot das. Hiuk jebrot das. Wah. Sobri si Paku Waja ngagerok nahan ka nyeri. Awakna ngacengkang ka tukang, cengkang, gedebut. Sobri geus teu bisa nahan di kasaimbangan badana, harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Untari pancu dina tangtungan bari merhatikeun kadua urang lawan anu geus pada rubuh. Si Banteng Wulung ngaret kasih jari sakti bari terus nyarita. Ngenyaan beungner eung. Nganu di ngomongkeun ku Kang Jangri eung beungner pisang. Ngijiran Kang Jangri henteu sanglahan. Waduh. Si Sombri rumbuh ku Nguntari Kang Jangri. Beungner we sangukur tinglung geprak kan terus rubuh. Ngenyaan Nguntari hebrat eung. Keur nulis teh jagoan deui. Bagjaan lamunan anteng boga mamajikan ngawas Nguntari. Nya ngeulis, nya janggo ngilat. Duh. Kumaha sang tungju lamun Nguntari jadi mamajikan anteng Kang Jangri. Anteng. Ya satuju we ari Untari nadaikeun mah teh. Tapi sanunya ho ketang da ari jodoh mah kadang-kadang sok di luar dugaan teng. Sanunya ho Untari ge ngarasa katarik hate ku anteng. Atuh mun dina hatena dina henteuna nya teu kudu nyeri hate anteng oge nya. Mana kitu ge lain jodoh keur anteng. Wah. Kang Jangri mah bingsang wae ngomong anteng eung ah. Nerus nyerang anteng mah miningeun teu bingsa ngicep ningalikeun Nguntari teh atuh da mending ngeulis. Atuh bukukna mending ngarumbay. Nyerus pipina ngadaw nyereuh, ngirungna ngubung-ngubungan. Etana
ngoneng langsat ngawakan nage cangkeng menilengkeh imit mi dempok ngitung duh ningeueuh nyawa deunana eta angkeutna ciga ngenog nyambotong aduh terus socana oge meuni buleud meni ngadilakna ge meuni mingareseupeun Kang Jangri aduh keur mangelis eta katambahan ngelmu silatna hebrat waduh nu matrak anteng langsungan we jadi Kang Tangrik ngatingi teh Kang Jangri nya teu naon teng eta mah hak anteng resep jeung ngarasa katarik hate ku Untari mah ngan ceuk akang ge ulah ngarasa nyeri hate mun nepikeun ka henteu nyambung jeung perasaanana nya perasaan Untari kitu tuh tingalikeun perhatikeun ku anteng Juber jeung Sobri ting karoneal hudang tuh ngan geus moal wanian deui pikeun neruskeun tarung jeung Untari ceuk akang mah teng si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung musirkeun di perhatianana ka lebah Juber si Gagak Lapar jeung Sobri si Pakuwaja anu harita ngaroneal hudang sedengkeun Untari ngajanteng nangtung merhatikeun kadua urang lawana Jari Jeug Juber si Gagak Lapar ngajarik jeung ngadeuketan ka Sobri anu jadi baturna bari terus ngomong lalaunan. Allah, edan, urang benar-benar dengan cadas bi aduh dilajuananku warga ieu lembur. Wirang, nyaan wirang, urang wirang ya mabri. Nya bener ber. Urang ge kacel ieu mah. Nganggap enteng ka si Untari. Ilmu silat yang tarang kelapisannya leuwih punjul tibatan urang duaan geuningan ber. Alah. Jadi enak kumaha ya bri. Rek diteruskeun tarungna atoh kumaha ieu teh. Diteruskeun kumaha. Bakal leuwih ripu atuh ber. Geus teu kudu neruskeun ieu tarung urang bisa cilaka ber. Mending kene ini we ayeuna mah teh salamet. Untari ngabagikeun paneteupna ka Juber si Gagak Lapar jeung Sobri si Pakuwaja teu lila terus nyarita. Rek kumaha ayeuna andi kaduaan? Masih kena rek neruskeun ieu tarung? Bisi we Andika masih kena penasaran. Kuring saya ga diri pikeun ngayonan. Ngan lamun ieu tarung diteruskeun ulah kaduhung mun andi kaduaan nyandangan cilaka. Kuring geus moal rek asa-asa deui dina ngalakukeun tindakan kali kaduaan. Alesna keran sikap jeung caritaan Untari dina waktu harita. Juber si Gagak Lapar jeung Sobri si Pakuwaja silih reret. Duanana memang geus teu untupan pikeun neruskeun lumakuna tarung. Kituna teh sabab maranehna ngarti lamun neruskeun tarung naon anu dicaritakeun ku Untari bisa wae jadi kanyataan. Juber si Gagak Lapar sanajan bari jeung nahan ka nyeri jeung ka era. Harita maksakeun maneh nyarita ka Untari. Untari, anjeun memang hebat Untari. Cukup nepikeun ka dieu heula we Untari. Teu kudu diteruskeun. Ieu urusan nepi ka dieu we lah Untari. Gajlong. Meh barang Juber si Gagak Lapar jeung Sobri si Pakuwaja tingkara jeung Arinit ninggalkeun eta patempatan. Untari ngaret kelebah si Jari Sakti jorelat. Jirimna ngajorelat terus nangtung teu jauh di tempatna si Jari Sakti jeung si Banteng Wulung. Neuteub seukeut ka si Jari Sakti harita Untari terus nyarita. Kuring teu butuh ku bantuan anjeun. Sabenerna anjeun teu kudu pipilueun kana urusan tadi. Jadi henteu kudu make jeung newak sanjata rahasia Pakuwaja Sobri nu pabokong ti tukang. Sabab kuring ge bisa ngungkulan kana eta kaayaan. Si Jari Sakti tetap tenang. Sedengkeun si Banteng Wulung mah langsung kasinggung sigana teh ku sikep jeung caritaan Untari. Wah, muduna mah Untari teh ngangnuhunkeun ka Kang Jangring atuh.
ngente mantes ngomongan nganu sipir tinggi itu ngente songpan ngeta mah jang di si Banteng Wulu henteu kebat nyaritana sabab si Jari Sakti kabur ngahuit. Tenang heula teng. Teu kudu kasinggung. Akang duaan geus tita tadi milu ngabandungan kana lumangsungna kajadian. Anu matak akang duaan jadi nyaho kana ngaran Untari. Terus terang akang lain pipiruan kana urusan Untari. Ngan akang teu panuju ku tindakan Sobri anu ngabokong ngabongohan mangrupa tindakan anu henteu nyatria. Jadi tindakan anu dilakukeun ku akang ditujukeun ka Sobri si Pakuwaja sangkan ngarti kana tindakanana anu henteu nyatria Untari. Jadi anjeun duaan saha sabenerna? Akang nu katelah masih Jari Sakti Untari. Ieu dulur akang adalah si Banteng Wulu. Memang kabeneran ngaliwat ka ieu lembur terus ningali sarta ngabandungan kana kajadian anu lumangsung. Ngan terus terang we akang jadi penasaran ieu teh. Sabab tadi Untari nyaritakeun ka Juber jeung Sobri keur neangan si Rawingnya. Bener. Kuring keur neangan si Rawing. Hayang ngabuktikeun nah bener. Aya eta anu nalah si Rawing teh. Nah, aya kapentingan naon kitu Untari neangan si Rawing teh. Terus terang akang jadi penasaran hayang nyaho. Sabab eta si Rawing teh lain anu sejen tapi dulur akang. Anu matak akang rek nanyakeun aya urusan naon jeung si Rawing. Eta urusan kuring. Anjeun henteu kudu nyaho Jari Sakti. Wah. Ngelis-ngelis meni jungdes ngitu. Ngomongna teh meni teu ngeunah ngadengena kitu Untari mah nganu songpan atuh nyaritan teh ngelis. Mudu hanggaraan we atuh. Terus nerangan teh henteu manuju dengekeun ngeta ngomongan nganu henteu ngajenan ka Kang Jangri. Untari ngareret ka si Banteng Wulung terus nyarita deui. Rek judes, rek galak eta mah kuring. Anjeun henteu kudu ngatur kuring. Wah, nulis napina ngomong na mending itu. Ngurang ajar maneh Untari. Di bengjaan ngalakah ngitu ngombong teuing. Nganteng henteu bisa terima ngeta ngomongan Untari. Jangga ngeta ngomongan teh. Muni sangeunah nalingan hunkeun pisan. Hakuring rek ngomong naon oge, anjeun teu kudu ngatur ka kuring. Kurang ajar maneh Untari. Ngieu mah henteu bingsa dingantepkeun Kang Jangri, mudu dingwang rah ngieu mah ngambewe teh. Ngulis-ngulis kitu ngalakuan. Si Jari Sakti ukure seriletik. Terus nyarita bangun anu ngangsonan ka si Banteng Wulung pikeun ngalakukeun tindakan ka Untari. Memang ku dibere pangwarah eta mah teh. Sok we akang warek halangan bisi anteng rek ngalakukeun tindakan mah. Untari. Mudu songpan maneh teh Untari. Bantingkeun ku nganteng, bantingkeun ku nganteng. Lamun dibantingkeun ku nganteng ngarek nyaho sia. Wah! Durug gajreng. Si Banteng Wulung ngagajeng rek newak cangkengna Untari terus dibantingkeun. Tapi Untari rikatna keran cirimna ngajorelat. Jorelat. Nyaho-nyaho Untari geus aya ditukangeun si Banteng Wulung. Saterusna dua dampaleungeun Untari ngadorong nyurungkeun cangkengna si Banteng Wulung ti tukang. Si Banteng Wulung kageteun. Sababahna jadi nolonyong ka hareup kadorong ku tanaga anu rosa. Kaayaan anu meh henteu bisa dipercaya ku manehna. Nolonyong, salontot,
Si Banteng Wulung meh-mehan rubuh nangkuban muhun teu kaburu ngajaga kasaimbangan badanna mah. Si Banteng Wulung mancukeun tangtunganana bari ngapalikeun awakna ka tukang. Bagi tambah kahudang amarahna ku tinakan Untari. Ngurang ngajar maneh Nguntari. Nolis napina miniganglak ngejeng jungdes ngomongan teu songpan. Dasa ngambewe nganu henteu nyangola. Ngameme tapi ngajanggo pisang si Nguntari teh. Mudu diwaras ya. Durug gajleng. Si Banteng Wulung ngagajleng diluncat karap rek newak badan Untari terus dibantingkeun. Tapi seperti halna tadi deui we, jirim Untari ngacurerat ka tukangan si Banteng Wulung. Sanggeusna aya di tukangan si Banteng Wulung harita Untari luncat ka luhur, teungeulan leungeun katuhuna ngetikan lebah pundukna si Banteng Wulung. Curerat sat, cileng cebrot des. Si Banteng Wulung ngagerok kaget jeung nahan ka nyeri bari awakna nyolonton ka hareup. Gancang si Banteng Wulung mancukeun kuda-kudana. Sedengkeun Untari ngacureutkeun awakna sababaraha cumpalik anu saterusna pancuh dina tangtunganana di lebah tempat anu kosong. Untari ngareret kasih jari sakti terus nyarita. Kuring rek neruskeun lampahna si Rawing. Mudah-mudahan dina hiji waktu urang bisa tepung deui jari sakti. Woi, Nguntari, ngentong kangbur sa Nguntari. Ngurang neruskeun ieu narungna Nguntari. Woi, ngarekang mana Nguntari? Si jari sakti terus nyarita ditujukeun ka si Banteng Wulung. Geus moal balik deui Untari mateng, keun bae antepkeun. Anu matak ngejat init oge mung kapapanjangan urusan jeung urang teng. Wah, ngenyaan geng lo si Nguntari teh Kang Jangri. Nolis napina meniganglak ngejeng jungdes. Anteng jadi manasaran. Ngurang ajar, bantingkeun ku nganteng, banting ku nganteng sia. Anteng bantingkeun kumaha ari Anteng. Geus 2 kali tadi ku Anteng rek dibantingkeun ka Anteng anu nyelonton ka hareup. Untung bisa kene ngajaga kaseimbangan badan Anteng. Mun teu mah bisa rubuh nangku Banteng. Ngurang ajar. Bener-bener ngurang ajar Kang Jangri. Dasar si Nguntari genglo ta si Nguntari teh. Ngari Kang Jangri kuneona tunggal lakah nyicing wae henteu langkukeun nindakan. Akang geus ngarti teng. Anteng ngerasa penasaran hayang ngabuktikeun kemampuan Untari. Anu mata ku akang teu dihalangan. Keur akang teu boga karep jeung henteu kudu ngalakukeun tindakan ka Untari teng. Sabab naon pentingna akang kudu ribut jeung Untari. Nu matak akang ukur ngabandungan kana tindakan Anteng. Nyapan napinang Anteng mah nurus nyerang kasinggung ku singkep ngejeng ngomonganana si Nguntari Kang Jangri. Meni nyombong meni cungdes ganglak. Nulis napina meni ngitu. Kang Jangri mah nenang weh tuh kasinggungan ku caritaan ngejeng sikepna si Nguntari geningan. Anteng mah terus ngaheab. Tengenah gitu tah. Keur akang teu ngarasa kasinggung teng. Sabab eta mah geus ada tabiatna Untari memang kitu. Apaan tadi keribut jeung Juber katu Sobri ge bisa ka Bandung ngan ku urang. Memang kitu sikap jeung caitan Untari mah teng. Nganyan napina nganu teu ngarti ngeukeun nganteng mah. Ngayan neon make ngejeng ngarek neangan Kang ngawi-ngawi ngalangupanya Kang Jangrinya. Nurus Nguntari ngoge ngenteu jeunglaskeun Kang urang. Neon maksudan ngejeng nujuanana
anu mantrak nyangan kang ngawing-ngawing teh ngeta anu jadi penasaran keur anting mah Kang Jangri. Nu matak tadi ku akang ditanyakeun oge lantaran penasaran teh. Tapi mun Untari henteu bari katerangan ka urang eta mah hak manehna. Urang ge henteu bisa maksa. Ngan sok sanajan karek panggih akang geus bisa mastikeun Untari lain wanoja anu datang ti golongan jalma jahat teh. Saupama nilai kana tahapan ajen pangartina. Akang malah jadi hayang nyaho saha guruna Untari teh. Ngunya loba kang panasaran sang bener mah ku Untari teh Kang Jangri. Bang dahal muduna mah tang dianteng teh ulah waka ngamakan Kang Jangrinya. Mudu nama anteng teh bisa ngobrol nganu nenang nganu mantrak sungkang kanang ngate gitu ya nulis ngetang Untari teh Kang Jangrinya jadi nerus Kang Bang yang bae jeung deusna Kang Jangri. Gade ulah kateterusan teh betak kau panggih jeung wanoja nu geulis anteng mah lempeuh Yuni. Sok langsung ka badang hate ari teh anteng mah tong terus wae dibayangkeun omah teh nya. Teng tepung ukur saliwatan terus langsung asup kana perasaan anteng mah. Wah ngatuda memang nulis Kang Jangri eta Untari teh. Hati anteng jadi terus milung nginit ngejeng Untari. Bakal panggihan dae gitu jeung eta jeung Untari Kang Jangri. Eta resep ku ngeulisna meni asa ningali saha kitu tah asa can aya bandinganna kitu Kang Jangri. Cobra ngecek Kang Jangri ngurang bakal panggihan deui moal ngejeng Untari Kang Jangri. Ya mudah-mudahan we atuh hiji waktu anteng bisa panggih jeung Untari teh. Ngan kemah mun panggih deui teh ulah gampang amek antengna. Kudu bisa nahan diri mun bener hayang adeuketan wanoja seperti Untari teh. Mun nyangang kemah lamunan panggihan deui teh anteng ngarek sangbar we da ngari kang awewe mah mudu dibangeuran Kang Jangrinya. Iya memang kudu sabar jeung kudu dibageuran teh. Da sawewe na dek di kasaran ku lalaki. Tadi mun anteng teu kaburu ambek mah pan moal nepikeun ka kudu ribut sagarupa jeung Untari, bener teu? Anu mata kejadian tadi kudu dijadikeun contoh keur anteng teh. Henteu kudu kasinggung. Henteu kudu kasinggung perasaan ku sikep jeung caritan wanoja seperti Untari anu seperti kitu kayanana teh. Wah. Wanteng jadi terus Kang Bang yang Kang Jangri ngirung ngubung-ngubungan kulit mening ngoneng langsat atuh eta si cangkingna meni lengkeh imitna meni demprok meni tengah ya nyawa deunana Kang Jangri lamunan ngangke panggihan daing ngejeng Untari harus bisa ngobrol duaan pang deket nang tunang oge bakal bagjaan Kang Anteng nang oge Kang Jangri. Kuneon ngatung Untari teh nya bet ngalangka bungru-bungru nginitnya Kang Jangrinya. Miraha ngurang panggihan deui Untarinya Kang Jangri. Ari anteng. Sok kateterusan ari teh. Geus ulah terus ngagugu perasaan seperti kitu teh. Urang neruskeun di lampah we nama. Masih kana jauh tempat nu bakal dituju ku urang teh. Ayo urang ngerih deui teh. Ngunyang ayo tukang Jangri geus henteu sabar nganteng oge hayangan panggihan nganjeng si Tergos Bongdas. Manasaran nganteng mah ngarek tanyakeun naon maksud ngejeng nujuanna make ngejeng mangwa ngacek Suruswati ku cangrang anu seperti itu ninakan nganu sanglah ngetamanya Kang Jangri. Anu matak urang ulah mindeng leureuh kitu teh. Naon maksudna ya arah tepi ka tempat anu dituju we. Mun geus tepung jeung si Tergos Bodas matang tuh urang ge bakal munang jawaban ti Tergos Bodas naon sababna ngalakukeun tindakan anu seperti kitu.
Hayah, ngerih diteng. Geus kitu masih jadi sakti jeung si Banteng Wulung neruskeun di lampahna. Caturkeun harita di tempat sejen. Di Banjar Wulung Mbah Bulwaja seperti biasa keur guntreng jeung si Ambar Kuksi mandau maut katu ceengkai anu dariuk dihandap. Sedengkeun harita waktosna seep. Waktosna Baraya Cakra geuningan waktosna parantos teu nyakapan deui. Cak kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu enjing urang teraskeun deui nya. Nah gitu atuh sementawi sim kuring dora-dori amit mundur amit mungkur hatur nuhun dina sageluruh piparatosanana. Mios.